Sampurasun Rasulullah. Atur nuhun kanggo abdi nepangkeun nami abdi Lukman Manandar alias Mang Kemen. Saterasna tepangkeun nami abdi Indra Teja aliasna Bolang. Tepangkeun nami abdi Rizky alias Iko. Tepangkeun nami abdi Septian alias Dongdong Sigarantang. Tepangkeun nami abdi Agus Wahyudin aliasna Lale. Tepangkeun nami abdi Teddy aliasna Aju. atur nuhun. Atur nuhun. Yang hilap, like, comment, dan subscribe. Gratis. Eleh we jeung eleh. Tempat si Aju aing mah ieu mah. Udahna ngopi di ditu mah. Aduh, aing telepon aktif se si Juri teh. Cing coba orang teh ka mana? Aju. Yuk. Yuk. Ka mana si Aju teh? Saya dulu nyampeur euy. Mau balik apa bisa lain lah. Anjing ka mana cenah teh? Astagfirullahaladzim, eta budak. Aya kisare keneh anjing. Teh nyangun naon sia? Mano kisare. Belum. Ya? Ayo. Ya. Ayo. Anjing sih ka jelema pa, jelema. Yuk. 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 Siapa? Molor wae ka pagawean teh. Nah hari maneh pagawean teh sare we jeung sare. Cing atuh mikir. Rek naon atuh sia teh isuk-isuk geus ngahudangkeun. Isuk keneh kumaha tepuk ka dieu. Ieu geus jurang kieu, man hantem we isuk keneh. Euy geus beurang kieu ieu isugan urang mah jam 3 subuh ieu teh euy. Tapi panas kieu ieu mah isuk urangnya. Nah, hari siang mending ngopi burung jeung aing. Hayu atuh. Tapi kela juga nu boga duit bae maneh ngajakan ngopi ka urang. Emangna urang boga duit? Lah henteu atuh. Oh no. Yang bari yang Mang Med, Bro. Ini kurang gak disampur teh aya nyampeurkeun. Bener cocok. Ya. Aduh. Apa wae aya dina kehidupan apa wae ngopi ngopi teh. Tangkurak sia teh. Joseak aya jelemana yek naon? Roman-roman ngajak ngopi ya. Nyahay watuh. Heuh tadi teh mah kaing mangan urang pas eta senal geus aya torojone. Apa we kana ngopi mah? Geus lah daripada kitu di lama emang aya geus jelemana geus urang ngopi di dieu bae lah. Oke siap, dah lah. Ayo dah geus we. Ayo mah. Gorek ngopi cenah. Kunaon maneh kieu rungsing wae maneh mah. Ale nyaman cacing. Oh, sia tah mah. Ayo. Rumah Aing mah ku ahowe eleh, ku cacing eleh. Mah tuh perlu jeung kopi juga itu. Gerar-gerar wa. Siap dicicil. Aduh, aing. sukses geus tenang bae alam. Insyaallah. Sabar atuh sia teh tangkurak kieu teh. Kunaon proses meureun. Sabar. Eta Bang. We jeung tadi urang ada buan kopi teh. Sabar atuh wa sia teh. Aduh, Nah heureula meureun. cing kopi teh.
Anjing panas kene geuning. Kan udah lahir nih, mana tiup-tiup gue. Kerjaan atuh Tiupan heula hihidana murah tuh. Aduh, paling meureun kan atuh gitu dah. Nyanyi kok kayak tadi di kamar. Iku mah cari tanah hiji rungsing, anu hiji rodat gitu sih kan urang ngor. Kumaha caritana ieu? Urang teh penting teh main ieu, main cacing. Oh, Ente bari kieu we di imah teh. Sing orang nabrakan lagi. Nabrak teh pae di. Jeung si Aju mabar penting teh. Ngan nabrak pae jeung nabrak. Heuh teh Ju. Oh, mereka aing tipe-tipe satu biasa molor. Ayo we main cacing. Geus buku eleh bae ayo we main cing teh. Penting ka gitu. sare jam sabaraha beneran. Sare jam 5. Teu kunci lila teh dibudangkeun deui bae. udang busae ente. Atuh kusaha deui lain ku sita pura mah. Oh, paingan. Nggak sekian mah. Kumaha? Iya, utamanya tong rodat wae main cacing ala kadar main cacing deh temen permainan. Aya le, menang kudu rodat can bae. Ikhlaskeun be atuh. Jeung ente dijung tong udang berang wae teh. Ngewa kita teh. PHB pasukan udang berang pugu meureun teh komunitas. Mun mah lain komunitas mah euy. Diajakan kadang wae bisa sampeun. Ah, geus gitu teh atuh. Aduh, teh kalakuan goreng patut gitu teh. Oh, itu nyong waktu sih mah geus main game teh. Nah gitu teh yang gitu, soalnya mah goreng teh, cek terangan oge, udang barang teh, kayak rezeki teh dipacoku ayam atuh gitu mah, elek Wah, ayam. Oh, oh, Tenteng korai. lain atuh, lek kadut merenya. Ah, sakira aku. Pacok goreng mah tuh langsung kieu nya. Aduh, aing mah teu tanangin nya. Siga si Asep balon kieu teh. Oh, geus saya gitu mah. Geus sore kiwari mah geus aya nang urang lapas ya kopi geus udeukeun. Kayak urang sambeureuh si Lale ya kumaha nya rek mah. Heuh, ayo lah sih. Makanya. Ah geus Yang geus ayo kayak udah tua bae mah. Tapi ieu sore kumpul di mana ya sampai nyamper ka Silale? Ah, di gampang orang atuh we teu merencanana. Yang geus itu ada Aku gitu mah mah yuk. main apa dah? Yuk. Dah ah, ieu mah. Oke lah, sore di. Euy geus beurang kieu itu sugan urang mah jam 3 subuh kieu teh euy. Tapi panas kieu, ieu mah isuk urangnya. Kak. Bieu teh ngajakan ngopi lin. Hayu tuh urang mah kana ngopi mah. Semangat. Tapi keula. Teu aku ngopi duaan euy asa teu rame. Urang ngajakan mang med ya. Kurukeun sete ngan hantam mah dikocek. Gitu kan. Heuh, kalah gitu. Oke, nanya